Ada yuk, Bang. Lawan anak di mana? Tante samang dirinya. Ayo, kaya ngorek nisan motor. Iya Priyogi. Motor naon nih teh? Motor naon wae Kang Ojang kalau beung lah. Yang ulin wae biasa. Oh, cicing lah waktu lupa telepon. Oh, siap mangga. Wah, ngiring kawe surat nya. Sok keampangan ya. Sok cicing lah kalam nyoh ayo motor Bang. Ih, kehete teu arah aktif nomor teh ari keur ayeun butuheun eueuh nu aktif. Berarti mana Bang, Kek? Aing teh lagi butuh duit mana yo. Mau ngejual motor ini. Motor mana? Oh iya nu aing. Bener rek dijual sabaraha Mang, Kek? 1 juta ge bae lah. Ulah 1 juta atuh motor kieu mah. Sia teh. Ieu teh Bang Doyok. Cuma eueuh mas kawinan euy. Gope lah gope. Jangan gope teuing atuh. Pasna sabaraha? 100 bae lah. Bener. Oke lah. Pasti jadi ieu mah motor ieu. Betul nya ngarit mana aja. Tapi bener sih Mang Jekna 100. Sok teu naon aing mah 100. Cing heula cicing jangan. Lain aya di baturan urang ieu. Aya motor teh? Tah, ieu aya ieu bener. Oh, Ya ngarit halus ieu. Oh, heeh. Sabaraha we ya? Kan kita setengah ieu mah. Dengan Ayeuna tapi di duitan mau di Tanjung. Sok bae lah. Ya. Pak nun ya. Mohon sok. Ieu 1.300.000. Mohon. Ya. Mohon sok atunya nuhun Ya, ya. oke, siap. Mohon. Ya, mana komisi? Komisi naon ieu teh Mang Jek? Komisi kan mana cepet. Pan tadi teh cenah Mang Jekna genep 100 berarti 1 juta aing meureun 800. Gak bisa. Di depan mataku di harapan aing sama mana dia dijual 1.300.000. Sangunana wae. Nah, sangeunahna we kumaha? Pan eta geus padi. Tadi ge ka Mang Jekna genep 100. Padahal ayo nama tapi kan aing harapan aing kelaku aing mana bati gede-gede teuing. 1.300.000. Ya gak usah ku aing kusorangan jualna. Bisa gitu Mang Jek, dapatnya mah geus perjanjian. Geuning teh pan tadi nyebutkan cenah genep 100. Di depan mataku di harapan aing dijual 1.300.000. Pan aing bisnis nah depan mataku kumaha? Aing nu boga motorna dijual 1.300.000. Kumaha aing? Ku tanpa motor aing dia belum tentu dapat 100.000. Jadi kumaha tuh ya? Tah, 100 deui. Bye. Si goblok perjanjian manehna genep 100 aing bere 200 sugan edan. Kunyuk sia bekal teh nya. Lah.